Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad dongeng ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku Qobul anu maha agung, dibarengan kupang ijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh ka Nyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana, nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Mustika Panggendam Sukma bagian anuka opat nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Asep Gun di Palihan Bandung Majalaya. Kangge Kang Asep Gun ngahaturkeun rewu nuhun laksa keti kabingahan, rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina kandaga ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula, ngarah langkung pogot sareng langkung sumanget deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Ning hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Laina naon, mamang masuk bingah gitu. Ari maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Atuh ngarah teh nyangkolong tingkana waktos sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng Mustika Panggendam Sukma bagian anu kaopatna. Kumaha salajengna sor cikopina, betot simbutna, pagan heula tali kolorna, bisi morosot, merezel, morozol, uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak dung dung das. Ge sabenerna ieu teh anu gering ngaran aslina jeung bin saha, terus wadalna boe naon ieu teh nyai? Ceuk Ki Maun tumanya ka Birum. Namina mah Juha bin Al-Nasik, wadalna dinten Jumaah Ki. Cek Birum. Juha bin Al-Nasik Jumaahnya wadalna teh. Ke ari ngamimitian katerabna gazagit nu jiga gieu poe naon mimitina nyai? Ceuk Ki Maun tumanya deui ka Birum. Sakadapan mah Birum teu waka ngajawab. Tarangna kerung katempo karijut. Jigana keur nginget-nginget poe mimitian salakina katerapan kasakit. Tapi teu lilapok kadenge Birum cumarita. Upami telepat mah dinten Kemis. Nya dinten Kemis Ki. Nya dinten Kemis. Cik. Kadieu. Aki ngenta jai herang kana batok kadieu. Aduh, teu gaduh batok abdi mah Ki. Kumaha atuh Ki? Aya ge baskom sareng mangkok. Nyageun bae lah kana naon we batok mah. Nu penting cai di wadahan ulah dicanggeuh. Da hese meureun ari mawa cai teu di wadahan mah. Sok ngabodor aitaeun teh sok kana naon wae lah. Anu penting bae cai herang ka dieu. Kalawan teu leleda Birum gura-giru nyekot cai herang ti dapur di wadahan kana mangkok
song dibikeun ka Kimaun. Ku Kimaun gancang ditampanan. Terus eta cai teh dipancerong. Kimaun bibirna katempo kunyem-kunyem mapatkeun jampe pamakena bangunna mah. Lumayan lila kitu nate. Eta we da sararea anu ngabarandungan nu araya didinya kabeh jigana teh ngarasa kesal saking kulilana. Si Enjum katempo manehna ngaharewos ditompokeun kana celidarga sobatna. Aduh, asa lila-lila teuing si Aki teh nya euy. Moal kitu ngadon kasarean mah gak euy. Itu geuning panonna oge meuni peureum. Cek si Enjum bari nuduhkeun kana beungeut Kimaun. Cempe Jum. Keun bae lah urang Bandungan we nepi ka beresna. Ulah gandeng bisi ngaganggu deuleu Jum. Teu bener teu lila ti nyarita kitu darga. Akhirna berai Kimaun ngabeuntakeun kadua panonna. Tuluy gigisik bari rucang riceung jiga nu tas hudang sare. Terus ngabagikeun paneteupna ka sakur nu araya di dinya. Sararea muserkeun paneteupna ka Kimaun. Hayang meunang kajelasan anu pasti ngeunaan kasakitna Mang Juha. Antuk napok Kimaun nyarita. Aduh. Lumayan oge ieu kasagit teh. Lain pagawean enteng-enteng geuning lawaneunana oge ieu teh. Geus jauh bisaan. Lelembutan Jang Juha indita teh. Kieu wae adu nyero. Engke sarengsena Iza. Ye guagi Jang Juha rek dizareatan. Daroageun we ku sararea sanggan Aki bisa mawa balik deui lelembutan Jang Juha. Aya anu ngerem lelembutan Jang Juha teh di hiji tempat anu lain di alam manusia geuningan di karemna. Tapi ulah deui jalempang. Insyaallah wagi urang gupai deui sangkan baligana raga badagna. Lain guna naon anu geus ngeremna lelembutan Jang Juha teh lain lawaneun nu banda pelmuna nu gadenjog wagi mah. Tapi jog sanajan gitu agi teh kapola rek ngarebut lelembutan ieu Jang Juha sangkan bisa kabawa deui sarta ngahiji miraga sukma jeung wujudna. Cek Kimaun nerangkeun. Sedengkeun harita wanci geus nincak ka sareupna. Teu kungsi lila oge kadenge sora bedug disusul ku sora nu adan di masjid nu aya di tengah-tengah lembur. Atuh nu araya di dinya jung cararengkat tina diukna. Sejarek ngajalankeun heula kawajiban 3 rakaat salat magrib katalahna. Sanggeus sarengse salatna sararea ngarumpul deui di patengahan imah Birum. Eueuh nu barali ka imahna anu maturan Birum teh sabab kabeh ngarasa panasaran hayang nempok Kimaun anu rek ngubaran Mang Juha. Kawantu wanci magrib ka Isya teu lila harita oge ngong kadenge deui sora nu adan. Da memang teu lila ti waktu magrib ka Isya mah. Sanggeus sararea ngalaksanakeun salat Isya jeung sararea geus pada ngariung deui di patangan imah. Pok Kimaun ngamimitian nyarita. Alhamdulillah salat arenggeus ieu teh. Kieu ieu teh nyerung. Bisa deui lamun agi nyareatanana di ruangan khusus. Nya maksud agi teh hayang dienggon anu ulah katenjog ku jalema. Tapi hambura ieu lain Aki embung di baturan. Ieu mah meh teu berat teuing ka agina. Akina ngara huju. Anu lain mah darawan we di dieu. Tungguan anu gering agi rek nyareatan di kamar. Kumaha mun kitu Nyai? Cek Kimaun bari ngareret ka Birum.
Mangga atuh Ki, da kamar mah kaleresan aya 2. Nu hiji deui mah nu itu tuh da tradieusian Ki. Abdi mah kumaha Aki we kumaha saena. Anu penting bapana barudak bisa enggal pulih tur cager sabihara-bihari deui Ki. Cek Birum bari nuduhkeun rohangan enggon nu aya di kencaeunana. Keur kitu pok Pak RT nu tadi ngabandungan milu nyarita. Nyaki kuring ngawakilan kula warga Mang Juha ngarepkeun pisan ka Aki. Mudah-mudahan we Aki bisa nyageurkeun deui Mang Juha. Keun wae urusan cara nama kuring masrahkeun kumaha Aki nu alusna Ki. Cenah cek Pak RT bari manggut ka Ki Maun. Nya insyaallah Aki bakal ikhtiar zaguat taraga sakamampuan Aki. Ayeuna lagi rek kamimitian ngajalankeun ikhtiarna dunya bisi beuding teuing. Bisi canggel narungguan mah sok we sarare heula sabab agi can bisa nangtukeun sabaraha lilana nyareatan anu gering. Ceuk Ki Maun ngajentrekeun ka nu area di dinya. Geus ngomong kitu mah jung we Ki Maun nangtung cengkat. Tuluy ngoloyor leumpang muruk kalawang kamar anu geus menang meresan Birum. Sarerea ukur unggek taya nu nyaritana naon ngadon pahuleung-huleung jiga nu beakeun picaritaeun. Sedangkeun Ki Maun anu harita geus sila di jero kamar bari nyang hareupan parukuyan ngahaja meunang mawati imah sagarupa keperluan saperti kituna teh. Timiti tapas kalapa menyan jeung wadah parukuyanna geus sadia. Atuh geus sadia kabeh mah kerenyeng. Ki Maun gegerenyeman deui mimiti ngalapalkeun elmu panemu jampe pamakena. Peletek kadenge sora menyan anu dibeuleum papeletekan. Teu lila selangseng ambeu menyan meuni nyelangseng minuhan rohangan kamar. Haseupna meuni mulek nepi ka poek di jero kamar teh. Kapatengahan oge nyelangsengna kamenyan nepi ka ambeu. Tapi eueuh nu nyarita ukur pating aring sreuk we ngarasa eungap meureun ku haseup menyan anu mulek kaluar ti jero kamar. Lila-lila jep we Ki Maun geus teu kadenge deui gogorolangan, teu kadenge di jajampean. Katara panon Ki Maun beureum jiga nu tuluy sare. Awakna oge teu usik teu malik, sila mendeko sinuku tunggal nyang hareupan parukuyan anu geus mimiti pareum. Sedengkeun kayaan di saluareun imah harita wanci geus nincak ka wanci sareureuh kolot. Di palebasunan imah Mang Juha katempo aya hiji cahaya koneng semu hurung ngabelesat ka jomantara. Beuki lila cahaya koneng beuki leutik ka tenjona tungtungna males we ngaleungit tina panempo. Cag kayaan di lembur Cikopo lemburna Jang Darga mah urang tinggalkeun heula. Ayeuna urang caturkeun di hiji tempat tepatna nyaeta tempat anu lain tempatna bangsa manusia. Di hiji wangunan anu aneh katempo aya hiji jirim. Kayaan di dinya ukur remeng-remeng jiga remengna cahaya bulan. Ari eta jirim awakna diborogod dihijikeun jeung tihang nu aya di eta wangunan. Kadenge eta jirim teh haragungan jiga anu keur nandangan kanyeri anu pohara kacita. Aduh Gusti, aduh nah di mana atuh ieu teh abdi aya Gusti. Asa kakara nincak ka tempat jiga kieu ieu. Jaba pararowe, jaba barau hangru deh.
asa keengki bulu punduk nepi ka pating puringkak. Jeung hari tadi bangsa naon atuh nu nyiksa ka aing ku pecu teh nya. Ieu awak meni asa pasiksa teu puguh rasageun. Aduh. Gusti, tulungan abdi Gusti. Sangkan abdi tiasa disalametkeun tina naon rupa marang bahaya. Pasti si Rom pamajikan aing dedepeun di imah. Mangkaning geus ampir aya kana sepe-sepetina. Ieu aing aya di patempatan anu jiga kieu teh. Nah saha atuh anu geus bawa aing ka tempat anu anyar ieu teh. Ceuk eta jirim nu taya lian si horeng si mana horeng eta teh Mang Juha. Tangtuna oge ngarupakeun jirim lemesna. Da sidik raga badagna mah keur ngalempreh dempes-empes di tengah imahna. Rarasaan Mang Juha mah karek sape-sapeuting ayana di eta tempat teh. Padahal cek itungan di alam manusia mah pan Mang Suha teh geus nincak kana saminggu rek ka 2 mingguna. Selang sabaraha menit belesat kira-kira 2 lengkah ti hareupeun Mang Juha. Nyaho-nyaho geus aya hiji jirim ngalemeng hideung ngajega. Panonna semu hurung mencrong ka Mang Juha. Di dieu geuning. Aduh, di dieu paingan dicangcangna lalembutan Mang Juha teh. Bandes meuni hese di palakianana kuno elmuna banap. Sebab nurutkeun panempo badin aing mah ieu teh nu gadala bazir juri. Tempatna seurang nini-nini anu kawentar jahat tukang deleka ka babada manusia. Aing kudu adi-adi tur waspada ieu mah. Aing yakin pasti si nini nu ngageugeuk pasir juri teh aya di sabureun ieu tempat. Cek eta jirim ngagerendeng. Geus bisa dipastikeun eta jirim teh taya lian jirim lemesna Kimaun. Anu harita geus anjog kadinya pikeun nulungan Mang Juha anu keur aya dina pangawasanana nini cengkir. Cacap Kimaun ngagerendeng kitu gelebug seor. Sacara dak dumadakan kadenge sora angin pating saleor tur ngaguruh taring. Tapi teu lila kituna teh jep sora angin teu kadenge deui. Keur kitu cikiki kadenge aya sora anu seuri nyikiki. Kadengena mata kukurayeun kana bulu punduk. Kimaun gentak malik ka tukang sabab sora anu bieu seuri cikikikan teh eces pisan kadenge ti tukang ngeunana. Barang ret bre nyawe didinya geus nyampak hiji jirim nini-nini bongkok. Beungeutna pikasieun umurna geus kolot. Leungeun katuhna nyekal itu sedangkeun leungeun kencana katempo keur ngusapan hulu anak monyet anu nenclek dina tak-takna. Aki-aki peot nasaha sia rek nanaon jor-joran ka dieu. Ieu tempat kakawasan aing deuleu. Sia geus lancang kumaha wani asup ka tempat aing bari teu menta idin heula ka aing sia. Sok bejakeun naon maksud tujuan sia pangna los-los ka dieu. Aki-aki peot goreng patut. Cek nini cengkir parona hurung boborelakan. Iteukna bari diacung-acung ka luhur sakapeung diketruk-ketruk kana lemah. Kuring mah nu katelah Kimaun
maksud kedatangan kuring ka ieu tempat teh nyata mah rek nyokot dulur kuring nu kiwari keur diborogon ku andikan ini. Dasar baruza teu boga ras-rasan anjeun mah. Sok geura bebaskeun eta dulur kuring nining. Temal Kimaun geus teu hayang malapah gedang deui, langsung we kana pamaksudanana. Kaharti ayeuna mah ku aing. Jadi sia teh kajurungan ku kulawargana si Juha beurangnya pikeun ngabebaskeun ieu si Juha tina kungkungan aing kitu meureun. Teu bisa kitu wae deuleu aki. Yeuh. Lamun sia can nyaho aing nu katelah nini cengkir anu ngageugeuh pasir juri jalma pangsaktina di sakolong jagat ieu. Gagabah aki-aki begang cadu mandi teh sia wani asup ka dieu. Sok rek kumaha lamun ku aing moal diturut ka hayang ilaing deuleu aki-aki peot. Cek nini cengkir bari maju leuwih ngadeukeut ka hareupeun Kimaun. Dasar nini akan jurig tetelo geus kolot teh eueuh-eueuhna pisan geuning. Seumur-umur nganukur nyieun deleka we jeung deleka pagawean teu bener ka badur. Yeuh nini denge kami oge moal badi-badi datang ka tempat ilaing deuleu. Lamun teu dibarengan ku kawani mah sok geura maju moal burung diladenan rek make cara kumawe oge sia nini. Kimaun geus teu bisa deui nahan amarahna. Cek pikirna eueuh gunana lila-lila nyarita oge. Harita Kimaun ngarekepkeun kadua dampaleungeunna dina hareupeun dadana. Kumayua sia ngatur-ngatur kaing sagala deuleu aki-aki ronghon. Kumaha aing we padahal mah rek kumaha oge. Aki-aki begang haram jada sia. Yeuh tarimakeun kasakten aing. Ari sia geus sayang ka neraka mah deuleu. Hiat glebu. Dina dampaleungeun ini cengkir ngadadak kaluar angin meuning glebu tarik pisan. Eta angin ciciptaan ini cengkir harita nyemprung rek nembrag kan awak begang na Kimaun. Untungna Kimaun geus sayaga ti saanggalna belesat. Kimaun ngabelesat ngumbul ka luhur. Tapi angin anu didorongkeun ku nini cengkir jiga nu aya mataan terus nyemprung ngudag ka luhur, ngudag jirim Kimaun nu harita keur aya di luhur. Kurang ajar abong nini jurig ilmu oge juga ilmu jurig ieu mah geuning seranganna bisa ngudag aing. Geuntes Kimaun bari sakilat metakeun dampaleungeun ka tuhuna pikeun nadah angin ciciptan ini cengkir sat hues duar cileger. Dua kekuatan bentrok di tengah-tengah nimbulkeun sora nu ngaguruh patema jeung sora nu ngaceleger lir sora guludu. Katempo jirim Kimaun nyirorot ka handap. Celegedeg. Harita Kimaun nangtung. Tapi dua sukuna teu napak kana lemah, ngangkang. Kurang leuwih sajengkal jarakna kana lemah titincakanana. Sawatara eta jirim ini cengkir katempo ngabelesat ka luhur. Wus celek. Nyaho-nyaho geus dengdang dina dahan tangkal. Kadenge nini cengkir seuri meuni cicikikikan. Mata kukurayeun bulu punduk. Mun seug teh mah waktu harita aya jalma nu ngadengena. Dari pikeun Kimaun mah teu ngarasa keung atawa muringkak ngadenge jiga kitu teh. Bubuhan Kimaun mah lain jalma sabongbrong. Jalma anu geus beureuh ku pangalaman geus legok tapak genteng kadek.
kadieu nyampurkeun sia kadieu mun sia bener-bener gablek kabecus mah deuleu aki-aki begang jiga congcorang. Hayo kadieu di dieu tarungna jeung aing sia aki-aki begang. Cek Nini Cengkir terus cicikikikan bari susumbar ti luhureun tangkal. Ki Maun oge nyel ngarasa ambek asa diulinkeun, ngarasa dihampas jeung dianggap sapele kudu jadi lawan. Set hus sakilat cirimna ngabelesat ka luhur celek nyawa-nyawa geus nangtung di dadahan tangkal nu aya di satu kangendahan anu keur dipake ucang angge ku Nini Cengkir. Mireungeuh Ki Maun geus aya di satu kangeunana keleber jirim Nini Cengkir kalah ngakeleber hiber terus nyirorot deui ka handap celek kadua suku Nini Cengkir nincak kana lemah bari terus seuri cicikikikan deui teu nyeng seurikeun naon da padahal mah eueuh anu pikaseurieun. Teu geus kitu we meureun sifatna Nini Cengkir mah amis budi teu waleh surah seuri jiga sero seuri jiga si Nini. Kurang ajar sia abung nini durunan zetan kalah ngajak kucing-kucingan jeung aing yeuh hakan sia jurig ya bulusat cacap nyarita kitu harita tina dampaleungeun katuhuk Ki Maun katempok aya saranggeum cahaya beureum ngakebur hurung jiga obor pating belesat rek ngahuru kana warugan Nini Cengkir. Aet sia gagabah teuing make jeung rek ngaduru ka aing. Dasar aki-aki begung bubuyutna siluman congcorang deuleu sia mah jurig. Kitu nate cek si Nini bari ngalegotkeun badana ka gigir nyingkahan serangan Ki Maun. Hus duar gur we. Sapada harita tangkal kai anu aya di sukangeun Nini Cengkir langsung kahuru. Huru ngabebela teu beda ti nu kahuruan. Sato-sato nu araya di sabudeureun eta tempat kabeh bariran. Sieun kaduruk ku seuneu ciciptaan Ki Maun anu ngaduruk tangkal. Monyet pating cerewet, lutung tulung-tulungan, surili jejeritan. Kabeh marabur nyelametkeun diri masing-masing. Puguh meureun asa kagerwahkeun, keur ngeunah-ngeunah harees, kagerwahkeun ku sora nu pating jelegur, pating jeleger. Balukar tina patutunggalanana antara Nini Cengkir jeung Ki Maun. Satuluina ger we, duanana tarung ragot naker. Silih cicikeun pangarti, silih ketrukeun ilmu, ngaluarkeun sagarupa kadigjayaan. Sarua pada hayang mapakan kana kasakten lawan. Boh Ki Maun pan kitu deui Nini Cengkir. Duanana oge memang mibanda kasakten jeung pangandiwasa anu langka. Anu jarang dipibanda ku balarea. Geus puguhing ari Nini Cengkir mah saumur-umurna ngagugulung ilmu, saumur-umurna gawena ngadon tapak pikeun ngulik pangarti nimukeun rupa-rupa ilmu panemu jampe pamake. Jadi teu aneh lamun dina waktu harita hese pisan pikeun diperuhkeunana ku Ki Maun. Samalah lila-lila mah Ki Maun jadi kadese. Sabaraha kali awakna kabeunangan ku gempuran-gempuran jarak jauhna Nini Cengkir. Nu tangtuna lain tenggeulan atawa serangan biasa, tapi tenggeulan serangan anu geus dieusi ku ilmu araraheng. Nepi ka dina hiji kasempetan, harita Ki Maun bener-bener geus teu mampu deui pikeun ngayonan pangandiwasan Nini Cengkir. Dina kayan awakna geus ngajurah roh, niban rungkun tangkal. Sanggeusna tadi dadana kahantem ku ajian pamungkasna Nini Cengkir. Ki Maun geus teu untupan deui. Geus teu untupan pikeun mampu ngunggulan kasakten lawan. Katempo tina sela-sela bibir Ki Maun ngalai getih seger. Cing cirining Ki Maun nandangan tatu di jero. Gede hate teuing sia aki-aki rego. Karasa meureunnya ku babatok hulu sia. Wayahna nyawa sia
ayeuna keneh ku aing rek dianterkeun ka neraka deuleu sia. Sabab sia geus kumawani ilu biung kana urusan aing. Modar sia aki-aki hakaneun jurig. Ya. Barang jeung nyarita kitu, Nini Cengkir sakilat ngadorongkeun kadua dampaleungeunna ka palebah Ki Maun anu masih teu walakaya. Hiu wus. Dina dua dampaleungeun Nini Cengkir sakolebat keluar puluhan jarum-jarum hideung anu ngandung racun. Pating seleber ngarah kana sakujur awak Ki Maun. Kira-kira sajengkal deui eta jarum-jarum racun rek keuna kana sasaran. No atuh ari ujug-ujug. Eueuh. Waktosna kabujeng seep wadia balad ATE ofisial. Keun atunya. Ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang sajamit mungkur amit mundur ti payunan para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.